Ngging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasina. Weh, kemana weh, Bud? Apa? Gawe Kang. Oh, itu ah. Wo. Kenalan deh, ke mana? Konkur lah. Konkur di mana? Biasa di tongkek pagi. Ayo tuh. Kang betul mengenai hebat ya kalau majikan atau kabita Kang. Di pada tongkenan pabita. Nah, atuh henteu. Ieu, maksudna carekan ku salakina. Saten mun nyium pamajikan batur, nyium sate urang. Malah jadi ngobrol sih kurang marek ini pusam. Lain rek dahar heula. Wah, kayak jadi itu aya. Kopi heula atuh. Wah, itu oge teh aya. Cium heula atuh urang. Wah, itu ogenan aya. Rasa kunjung. Iya, itu boga salaki teh buat tinggal ka Bogo, diintip ku urang kasagean ayeuna. Weh, tempat pisan. Wah, banda saya rek ini musab teh jeung pamajikan sok aya we dengan pi obrolan teh. Lah, obrolan kumaha tuh? Obrolan kumaha? Heeh, gitu ada salah nama orang. Kayak pamajikan teh cenah. Arek ngopi heula. Lah, moal urang teh kayak di situ aya, urang teh kitu nya. Pager nawaran kopi segala. Terus deui atuh dahar heula. Ah, moal cek urang teh engke ogenan di ditu aya. Kayak gitu. Hari nu terakhir cek pamajikan teh cenah atuh heula urang cenah cek pamajikan teh. Lah, moal cek urang teh di ditu ogenan aya. Udah siap. Mantap gitu ge meureun maneh loba tapak eta teh. Wah, Mantap ngajikan maneh tiluran wae ge. lah tapak naon atuh urang mah jalma soleh ku batur kitu ka ibu ke naon-naon. Mantap sing ngera cager gitu. Cager urang mah tuh yo. Sing nyaah tuh teh era ku anak. Era ku anak mah. Nyaah nya ka anak. Ariano anu sanu teh nyaah ka anak. Pamajikan nyaah. Ih, nyaah ka pamajikan ogen. Naon sirina nyaah ka pamajikan. Ya aya bedana wungkul kieu yo. Anak. Ari ka anakna eueuh kurutna, ari pamajikan mah aya kurutna yo. Wah, pasti geus kabaca kita meureun pasti kitu. Ayeuna kitu ayeuna mah sirina nyerikeun anak. Kumaha tuh? Ya ka anak mah sirina modal kieu. Ketempo morosot teh nya ka anak engke wati bener keun calanana teh. Oh, Gasrot. urang Tai ka pamajikan mah di calanana geus bener oge pati morosot keun. Aduh. Kelana itu ah. Bener kan. Guru, ingatkan Pak. Aduh, ya hampura bieu teh menyudkeun tarik teuing. Doa si Ius ningan ngadurung kena tah lauk nyorang. Ayo kan umur teh lauk teu beunang kalaka ngajelang. Gimana, Bi? Aduh. Salah sabun awewe kudu jati tadi teh. Dasar lalaki nurus tunjung kanyahoan ayeuna mah kitu we. Ya, laki naon agresif. Ya, dipakai heula tuh eta nanya teh we. Jadi ulah dikejeketna.